deui nabi tadi disaurkeun gaduh syafaat anu teu acan tangtos dimiliki ku nabi-nabi anu sanes. Di antawis bentuk syafaat teh aya disebat syafaat bipasil qada. Salah sawiosna dunya kajantenanana engke dina di padang mahsyar. Nalika jalma ti anu mimiti diciptakeun nepikeun ka anu panuntungan di maotan sadayana bakal dikempelkeun di hiji padang hiji tanah lamun di dunia panginten anu datar anu luas teu katingali tungtungna anu disebat padang mahsyar. Jalma rek ti negara mana, jalma rek urang mana, jalma rek anu sifatna kumaha sadayana tumplek ngempel di dinya. Dina kayaan disaurkeun panen poe teh jarakna ngan saukur samil. Ari samil teh saur dina penjelasan. Ya sakilo kirang langkung. Sakilo tidak ka mana, Bu? Aya teu karun aleum tidak sakilo. Aya teu. Langkung kirang langkung ya. Ayeuna jarak panan poe kana ubun-ubun urang eta teh saurna ceuk dina ilmu pengetahuan sekitar 140 juta kilometer ayeuna. Bari kaselang peuting urang teh 140 juta kilometer tah tina mastaka urang ka panan poe ayeuna bari kaselang peuting. Engke mah di alam mahsyar teh ya panon poe teh jarakna teh ngan saukur samil. Lamun teh mah ti dieu nepikeun ka alun-alun samil teu semot eta ti dieu nepikeun ka alun-alun bari kumaha ditikelkeun panasna 70 kali lipat. Cenah atuh beureunan teu kaharti apan beureun jalma bakal pararaeh di dinya mah ibu sing emut sanes zamanana paeh di dinya mah. Pan eta teh jalma teh geus pararahe ngan dihirupkeun deui ngan ku Allah bakal diganggayong ku siksaan. Ieu teh teu acan berbicara masalah neraka sabab ieu kajadian teh sateu acan persidangan sateu acan panan alam mizan sateu acan penimbangan sateu acan yaumul hisab tapi sirung-sirung siksaan sareng sirung-sirung kabagjaan teh parantos karasa didinya pakewu jalma teh maka jalma didinya dicaritakeun ku Kangjeng Rasulina hadis-hadisna jalma-jalma teh bakal ngajugjukan Nabi Adam da emuteun Nabi Adam teh Abul Bashar bapana para nabi kakasih Allah dijugjukan Nabi Adam. Nabi Adam nalika didaongkapan ngaras ka isina sabab ngarumaoskeun teu tiasa maparing syafaat. Tanu disuhungkeun ku manusia harita teh nyaeta hayang reureuh tina ieu pakeu. Panon poe hayang diieuhkeun terus meureunan naonnya. Kesang hayang raat sabab digambarkeun jalma teh aya nepikeun kalaput ku kesangna sorangan. Gitu aya nu kesangna teh samet tuurna, aya nu samet bujalna, aya nu samet kelekna, aya nu laput sama sekali ku sekuna ku kesang. Gitu. Nepikeun ka aya jalma anu leumpangna teh ku sirahna. Kumaha cenah leumpang ku sirahna, Bu? Jadi kawas hileud. Musruk-musruk sirahna jadi adat leumpang. Nangtung teu bisa. Tah ieu kondisi saperkeun kieu teh nungtut jalma teh milarian saha nu bisa nulungan ngabring ka Nabi Adam teu tiasa darumasa kami gaduh dosa nepikeun ka kami kudu ka alam dunia cek Nabi Adam teh sugan ka Nabi Nuh Nabi Nuh ge sami cek Nabi Nuh teh sugan ka Nabi Ibrahim atau ka Nabi Ibrahim aleutan ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sami teu tiasa. So Nabi Ibrahim teh sugan atuh ka Nabi Musa, giridig deui ngabring ka Nabi Musa. Nabi Musa sami gitu. Atuh sugan ka Nabi Isa gitu. Ungkap deui jalma teh ngabring ka Nabi Isa.
Nabi Isa sami nyaurkeun bahasa anu sami sapertikeun Nabi Ibrahim teu tiasa. Komo cenah kami mah teu anggeus-anggeus acan dakwahna ge. Gitu. Da kaburu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala ka langit. Malahan tungtungna mah kami ge jadi umat Muhammad gitu. Bakal turun deui pan Nabi Isa teh keneh. Dina dawuh Kangjeng Rasul, Nabi Isa teh engke di akhir zaman bakal lungsur deui sebagai umat Nabi Muhammad. Tah, akhirna kumaha tuh juga ka Habibullah, Nabiullah, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Nabi gitu. Sayyidul Anbiya, Khatamur Rasul. Dongkap ka Kangjeng Rasul. Tah didinya mah nembe. Gusti Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Punten sonaos abi ngarumaoskeun pinuh ku dosa jalma anu cilaka tapi abi teu giat nahan ieu kapeurih manawi tiasa ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sangkan ngecakeun kana ieu kapeurih di ieu alam maka didinya Nabi Muhammad anu gaduh sifat nyaah ka umatna nempatan hiji patempatan anu teu pernah katincak ku makhluk anu mana wae didinya ngumaha ka Allah Subhanahu wa taala. Maklum ka Nabi Muhammad da kakaksih Allah. Diogo gitu rek naon-naon oge. Muhammad hayang naon anjeun. Anu pada intina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didinya teh kumaha? Dipaparingan izin ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngadoa pas eta doana teh ku Allah Subhanahu wa taala bakal diijabah. Naon doa eta teh? Doa hoyong ieuh. Maka didinya teh Nabi Muhammad disebatkeun aya panji atanapi naon mun ayeuna mah terpal da atanapi naon gitu nya ngan tong ngabayangkeun terpal di urang gitu lah ieuh pokona mah anu dihadirkeun ku Allah tina doa Kanjeng Rasul tah palebah dinya sanajan jalma anu tukang doraka harita kabagian kana ieuh tapi jalan mana doraka mah tangku can beres jeung di sareana ge can beres pingkeun non bakal di persidangan di yaumul mizan di yaumul hisab tah ieu sanes dongeng ieu teh kasawuran Allah wa nasurukum yaumal qiyamati a'ma ayat-ayat Allah muningan keunaan ayana alam mahsyar bari kaayaan jalma teh beda-beda kondisi tah mata cinta ka Kanjeng Rasul teh kedah urang ditanamkeun di ayeuna dipupuk digemuk nepikeun ka tumbuh subur nepikeun ka urang teh engke pada akhirna kana syafaatul udma ngan kedah cinta ka Kanjeng Rasul sanes dina lisan kumaha tuh man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah jalma anu resep kana sunnah-sunnah kami contoh-contoh di kami amalan-amalan di kami doa-doa di kami maka sarua jeung cinta ka kami lamun geus cinta ka kami sarua jeung cinta ka Allah lamun geus kitu babarengan jeung kami di surga